Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa patepang desa abdi channel Eva Pari. Dina deungeut ayeuna abdi bade macakeun saja aya 2 anu kahiji sajak Aki jeung Balon, anu kadua sajak Tanah Sunda. Wilujeng nyaksen Aki jeung Balon Yasana Ami Raksa Nagara. Berat teuing lengkah Aki ngukur jalan. Kota Bandung geus biasa ku Aki mah dilengkahan. Di baturan ku sobat ngarang rancatan. Anu rantuy digantungan barang-barang kakulina. Kakapalan, kukudaan, tarompet henteu tinggal. Geus biasa unggal poe ka unggal budak nawarkeun. Ujang gelis yah tingali barang Aki geragalet keur ameng engke di bumi. Aki abdi mah dahoyong Balon. Dedeuh teuing kasep di Aki mah teu aya. Niupna oge Aki mah geus teu kawasa. Ripuh teuing da kedah nganggo tanaga. Ari Aki sakieu nya kakolotan. Mending oge kasep ieu kokoleceran. Lamun angin muterna teh aduh jeung tarik pisan. Resep teuing engke ameng lulumpatna. Aki ka dieu. Kepang da abdi mah moal meuli. Ulah kitu kasep beut abong kaki Aki. Ceuk sepuh mah kasep ngaheureuyang teh pamali. Hiji dua lengkahna teuing kuberat. Aya hate milu leuwang paur umurna brek pegang. Teuing di mana si Aki tetep nyamatu. Boa dina ieuh Tanjung atawa di payung layu. Ngan nu nyata kulitna asa kapoe. Aki mun ngejoprak sisi jalan saha teuing nunulungan. Aki mun ngejoprak di jambatan di mananya ama Tuhan. Aki mun umur pegati jalan saha nu ngarawatan. Aki rek mana lamun panon poe sare. Sajak anu kadua judulna Tanah Sunda. Yasana Ayik Rosi.
hejo pau langit nahatku masing di mana kuring nantu masing ka mana kuring lempang tanah lembok tempat bumetah angin nyon nyuman tara masing di mana anjeun nunjuk masing iraha anjeun cungeung kuring mumpang kuring rek datang neulkeun tara neulkeun jantung kuring tungtung tetepan kuring tungtung tetepan tungtung beding ngincer dada kuring geus nyaksian getih ngabayaba getih maranehna nu mika cinta anjeun kuring geus nyaksian panon sareng tangga jasad nu ruksan ngalungsar ngadada anjeun hejo pagunungan paul lautan taya kamarasan ngan katukenang hejo pagunungan paul lautan taya katentreman ngan ancam itu wae pamirsa mudah-mudahan aya manfaatna kada hilap di like di komen sareng di subscribe hatur nuhun tepang deui di video-video salajengna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.